Tang ngajak yang geseng yang ngubahna ya. Yuk. Ayo. Aduh, nabrak jadah. Ayo. Bos, gigi baraya. 34 bro. Apur ka hiji. Bobor hiji opat ketek kuat yo. Tenang, numpang amennya. Aku ambil gitar dan mulai mainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Turun. Bing, Naon? aing aus yo. Aus, hayang nginum naon? Kalapa bel. Kalapa. Kebeneran ya kelapa ya, hayang. Oh, hayang. Gerak. 2 nya. Heeh. Ting sia. Bing, hijri kalapana. Ieu karek ting sia doang. Cing aing mana? Suwe, ieu mah hiji ge encan malah aya nu ragag. Neng keur naon? Keur metik daun hui A. Atas di mana? Atas nyantarkeun sembako di mana Neng, nang di kelurahan. Oh, iraha atuh A. Iraha naonna? Iraha nganterkeun duit serah ka Mak Neng.
Waalaikumsalam. Aya naon, Gus? Kata buka duit tuh. Orang minjem duit. Baraha nginjemna 20. 20. Oh. Ya, Gus, nang aya ceban. Ya lah. Rajen, Kan sakit lu. ceban. Minjem lagi 20.000. Berarti PRT buka hutang ceban ke orangnya. Nuhun ya geus dibelikan sepatu. Sip lah. Pokoknya mah lopek lah. Jeung pita mah naon lagi. Pita nek ngomong serius rasana Pita geus beda keyakinan. Urang putus deui nya. Lu itu bencana ieu mah aing. Mantas beli sepatu jeung aing, mantas jalan-jalan jeung aing. Diputuskeun kitu buset dah. Geus ngomong lopek jangan sakanyana. Kunaon teh kok? Dari kitu kita ge tisen ka umur ih. Kunaon kok? Dari kitu. Gandeng Gus. Saya geus mau bakal ngarti naon nu aing rasa. Lumayan dekat teh engkok. Sama ketagihan teh ka aing. Aing diputuskeun. Gara-gara naon? Tadi berangkat jeung aing, beli sepatu jeung aing. Di sore beli sepatu, jajan segala naon. Pas aing datang dia ngomong naon masalahna. Gara-gara beda keyakinan. Dek kena dina naon? Jadi aing percaya ka nyana percaya ka batur. Oh gitu. Makana loba keur ngaca sama cowokna lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga CNN mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. CNN Galer Idul. Gandeng lah. Ini kalau ngarti nah.